ulah ngaku maneh jadi putra kaula sebab tipikal putra kaula nu mampu membangun masjid sapeuting. Masya Allah ngageter Pangeran Sabakingking, bah sapeuting sapeuting, ya Allah titah ngabangun masjid sapeuting. Ayeuna balik Pangeran Sabakingking, kira-kira orang lamun ka Banten hayang embung ka aku ku Maulana Hasanuddin, hayang embung? Insyaallah orang ka aku, amin. Sultan Hasanuddin Banten teh keur leutikna di ngaranan ku bapakna Syekh Syarif Hidayatullah Pangeran Sabakingking. Euy sahadi Sabakingking Pangeran Sabakingking nganti leletiknya nama ditinggalkan ku bapak, jadi teu nyaho ka wajah bapak. Kunaon lantaran ieu teh Syarif terus berjuang mejena di usia 12 tahun digerokeun ku mana ceng iya mah los ka ditu panggihan bapak maneh di mana mak bejana di ditu di Cirebon, jadi berarti kudu ka Cirebon ya kos kumaha mak wajah bapak anjeun mah kasep lain kos Haji Rusdi nek neuleuh ge. Berangkat Pangeran Sabakingking teh kapanggih lah kejeung sosok anu sesuai nu diomongkeun ku ibuna, boga wibawa luar biasa, kasep Masya Allah pinter jelas. Ditanya ku Syekh Syarif Hidayatullah, jang di mana? Kaula ti ujung kulon, sangaran Sabakingking. Rek naon ka dieu? Rek nyaran bapak. Saha bapak maneh? Bejana ngaranna Syarif Hidayatullah. Kos kumaha? Ieu ciri-cirina. Ciri-cirina teh kasep, irungna mancung, putih, ngabogaan wibawa percis seperti bapak. Masya Allah. Sabakingking maneh? Iya. Dek jaran bapak? Laju nu dimaksud ku maneh teh ieu meureunana sumuhun menurut ibu kaula. Saha ngaran ibu maneh? Masya Allah. Di saha ngaranna? Dibere 1 juta lamun nyaho. Ayo 1 juta lamun nyaho. Ibuna Pangeran Sultan Hasanuddin saha coba? Anak yang santai. Anak yang santai. Putri Pangeran Pucuk Umun Ratu Kaung Anten, ieu lah lahir di rahim Bunda Putri Kaung Anten, teh Kaung Anten. Masya Allah, insya Allah kayak orang zarah ka Ratu Kaung Anten, ya ini bunda daripada Pangeran Sultan Hasanuddin Al-Bantan. Masya Allah, di mana Kiai? Di Indramayu, di situ berdekatan jeung Cirebon tuh. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Saha ibu maneh? Ratu Kaung Anten, putra mahkota daripada Pangeran Pucuk Umun. Ya Allah, atau bener cak Syarif Hidayatullah di hatena ieu anak kaula ngan api-api teu ngaku, api-api teu ngaku. Ya Allah, cak Pangeran Syarif Hidayatullah, hai Sabakingking, ulah ngaku maneh jadi putra kaula sebab tipikal putra kaula nu mampu membangun masjid sapeuting. Masya Allah ngageter Pangeran Sabakingking, bah sapeuting sapeuting, ya Allah titah ngabangun masjid sapeuting. Ayeuna balik Pangeran Sabakingking heulan teh ditarima. Kapanggih deui jeung mana? Ceng, kapanggih jeung bapak? Teu jelas mah. Parti jelas.
atuh kumaha ari sipatan mah kapanggih eta teh jelema wibawa kasep sesuai jeung pituduh mah terus tapi na ngomongna kieu ja anak bapak mah ieu tia nu bisa ngabangun masjid saeuting lamun teu bisa ngabangun masjid saeuting lain anak bapak ja kitu ngomongna. Masya Allah makna kasinggung pada harita lawan ceng tah karak mantep kan lawan bapak sia jieun masjid saeuting. Masya Allah gagah luar biasa. Mana gagah atuh ratu kaung anten eta tia menguasai para jin pada saat eta mak boga pasukan jin. Ya Allah ayeuna langsung peuting harita keneh dihudang-hudangkeun jin. Oi jin hudang termasuk jin nu aya di asam hudang atuh dihudang-hudang kita. Ya Allah ya Rabbi istimewa luar biasa. Cak jin teh aya naon ya ngabangun masjid. Waduh aya bae karena gedeg tibra hes. Masya Allah ngabangun eta teh jin teh aya nu teu ngabangun aya. Cak bangsa jin teh nu teu milu ngabangun dina malam ieu setan. Waduh pohara luar biasa. Berarti nu teu ngamali teu milu ngabangun masjid eta naon ngaranna? Setan. Ya Allah ya Rabbi langsung ditongkrongan ku pangeran Sabakingking kejeng ku emakna. Masya Allah ratu kaung anten terus beti mulai mondasi berangkat be ayah nu deuk hayang istirahat ngeuleuh teh aya keneh ngamandoran. Waduh cek ngamandor aya bae deui teu bisa ngaroko-roko acan ngopi gese beusi teu anggeuskeun. Masya Allah eta begitu dur subuh teh anggeus masjid. Masya Allah sapeuting doang langsung pangeran Sabakingking azan harita keneh di masjid nu karak anggeus. Masya Allah as-salatu khairum minan naum. Kajawab itu ku Syekh Sarip Hidayatullah di Cirebon sadaqta wa barirta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadenge istimewa luar biasa padahal jauh di Banten ke Cirebon. Coba andai kata ya Haji Rusdi masih mahna di sisi masjid laju aya nu ajat teu kadengean punyana pamajikan di musola sakitu Masya Allah kenceng suara ajat teu kadengean punyana torek nya nama kudaon eta Syekh Sarip Hidayatullah jeleg bae datang kadinya ditangkeup jang kujang bener putra bapak. Ya Allah Sabakingking kuarinya bangun peradaban di Banten baguskeun agama melalui di masjid ieu lah maka anjeun ieu adalah sebagai Hasanuddin nu ngabaguskeun agama tuh. Masya Allah diganti ngaranna Sabakingking jadi Hasanuddin. Masya Allah pohara luar biasa ceng Cak Sarip Hidayatullah sahabae di Banten anu ngabangun masjid maka adalah dulur maneh. Masya Allah matakan insya Allah urang Cilongok kabeh di dieu lantaran keur ngabangun masjid jadi dulur ya tadi pada Sultan Hasanuddin Banten amin. Ya Allah Cak Syekh Sarip Hidayatullah ceng bejakeun ka masyarakat Banten saha nu ngabangun masjid ia adalah anak kaula anak Sarip Hidayatullah maka insya Allah lamun urang nyaba jarah ka Cirebon bakalna disambut ku Syekh Sarip Hidayatullah ialah putra-putra kaula anu membangun masjid amin. Ya Allah ya Rabbal alamin mantakan urang Cilongok ulah izin ketika berangkat zarah ke Banten berangkat zarah ke Syekh Sarip Hidayatullah geus datang be ka Banten geus kieu ngomongna teu kudu hadarat deui kakak ulah datang ye atuh dulur pangaranna paling Cak Sarip Hidayatullah Cak Sultan Hasanuddin sia saha. Ya Allah hadirin waladirat rahimakumullah ialah istimewana Syekh Sarip Hidayatullah yakin anu urang teh urang Cilongok supaya ka aku ku Maulana Hasanuddin Banten supaya ka aku ku Syekh Sarip Hidayatullah yuk urang bangun masjid Agung Tangerang Raya Al Istiqlaliyah jang ieu sahid jang saksi
bahwa wahai Sultan Hasanuddin Banten, kami masyarakat Cilogok telah membangun Masjid Al-Istiqlaliyah. Kami masyarakat Cilogok, wahai Syekh Syarif Hidayatullah, telah membangun masjid daripada Masjid Agung Tangerang Raya Al-Istiqlaliyah. Maka yuk supaya orang ngabogaan saksi, siapkan kabeh teh ya, ieu kabeh duit cak paribasaku Rp1.000, insyaallah jang saksi urang di samping saksi ka Syekh Syarif Hidayatullah, ka Sultan Hasanuddin, saksi jaga di alam akhirat urang bangga sebagai umat Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.